Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Al-ayah. Hadirin jamaah pangosan rahimakumullah. Puji sareng syukur urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana tiasa kumpul riung pulung di ieu majelis. Mudah-mudahan aya dina rahmat tur barokah Allah. Amin ya rabbal alamin. Dina bubuka tadi simkuring macakeun sapotong ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-31 unggalna Qul caritakeun ku anjeun Muhammad in kuntum lamun kaayaan aranjeun tuhibunallah mika cinta ka Allah fattabi'uni mangka aranjeun kudu ittiba ka kami. Para sepuh miwah saudara ieu ayat nu jadi dasar urang sadayana kedah ittiba. Jadi dina Islam betanya upami tos uninga insyaallah urang ngajerwan pemahaman, upami nu teu acan uninga ieu istilah anu prayogi urang sadayana dipahami. Istilah ieu disebatna ittiba. Bahasa Arab anu hartina teh mun ku basa Sunda mah nupang caketna nyaeta nuturkeun gitu. Jadi ittiba teh naon? Nuturkeun gitu, nupang caketna mah. Dina bahasa Arab mah nu jadi dasarna gitu nya naon ari ittiba secara etimologi ceuk bahasa barudak sakola mah. Definisi secara harfiahna katana etimologi teh tah ittiba teh tina ittaba yattabi'u ittiba. Ieu teh hartina nyaeta leumpang nuturkeun urut batur eta teh ittiba gitu. Jadi hartos aslina mah ittiba teh lamun urang leumpang dina tapak urut batur. Jadi henteu nyencang kana urut eta we nuturkeun. Lamun di leuweung teh mah urang rek ka gunung gitu teu aprak-aprakan nuturkeun eta we jalan satapak anu meunang ngarintis batur eta teh secara bahasa mah ittiba. Ya, jadi ittiba teh kitu. Jadi leumpang maju nuturkeun urut batur eta ittiba. Pengertian nu kadua secara terminologi, secara definisi anu langkung luas mah ittiba teh secara sari mah nyaeta meneladani. Jadi urang nantukeun hiji tokoh ku urang terus eta teh diteladani teh penten bahasa urang namanya diagem dituturkeun gitu diteladani lah terus kahartosnya kedah diterjemah deui. Bahkan urang sadayana niru nuturkeun eta secara terminologi. Kasaha ari ittiba mah tah urang nuturkeun teh gitu meneladani teh khusus ittiba mah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi. Aya 4 rupa. Kahiji dina kayakinan, nu kadua dina ucapan, nu katilu nyaeta dina perbuatan, nu kaopat dina ninggalkeun hiji perkara. Jadi ittiba teh ieu teh nyakup kana 4 rupa. Hiji dina kayakinan, nu kadua dina cariosan perkataan, nu katilu dina perbuatan,
Nu kaopatna dina ningalkeun hiji hal. Tah jadi ittiba teh urang nuturkeun jika jejak langkah Rasul teh dina 4 rupa. Apalnya kahiji keyakinan nu kudu dituturkeun teh ti Rasul teh. Nu kadua ucapan, nu katilu perbuatan gitu. Nu kaopatna nyata dina hal anu ditinggalkeun ku anjeunna teu dipidamel gitu. Tah para sepuh miwah sarsedayana ittiba gitu nya ieu teh sabalikna tina mukhalafah. Ari mukhalafah mah nyulayaan. Ya, ittiba mah nuturkeun, meneladani, meniru, ari mukhalafah mah justru patukang tongong. Tah sanes bade ngabahas mukhalafah, ieu mah urang ngabahas ittiba. Jadi istilahna nyaeta ittiba. Jadi engke mah kitu nya lamun teh mah aya masalah-masalah abdi mah bade ittiba we ka Rasul kitu. Mun teh mah nah geuning ustad di ditu geuning kararieu nya kitu nya. Abdi mah bade ittiba ka Rasul gitu nya. Tah para sepuh miwah sarsedayana ittiba tadi cek bahasa Sunda mah nu langkung caket mah nuturkeun begitulah. Geranya ku pemahaman nuturkeun ge lamun aya jalma ngabring breng ti tonggoh teh dinten Kemis teh ngabring pan bade ka mana ka pasar Kemis ka pasar Tongeng ari eta nuturkeun sanes sanajan angkatna sami geus ka ditu mah aya nu mengkol nu dihareupeun teh kana tukang senal nu di tukang mengkol teu henteu nuturkeun terus ka ditu aya nu mengkol kana sayur tah dina mulihna henteu anger jadi eta mah sanes nuturkeun kitu nya ulah kieu batur ge ngabring misalkan bapak itu batur geus ngarabring ke pasar Kemis abdi bade ittiba sanes namanya tah ittiba mah nuturkeun gitu. Para sepuh miwah sarsedayana kai wangsulan deui supados langkung paham ittiba teh kedah ka saha ka Rasul entong ittiba ka ulama kade nya ulama ieu ge kieu upami bentrok sareng Rasul mah da ittibana ge dina Quran sanes cek sim kuring na Quran nya lamun anjeun cinta ka Allah gitu caritakeun Muhammad gitu saur Allah teh mun aranjeun cinta ka Allah fattabi'uni kudu ittiba ka kula gitu saur Rasul teh entong mah ka ulama dalah ka khulafaur rasyidin ge teu kengeng ittiba mah ngan ka Rasul kartos sebenarnya eta nu kahiji. Para sepuh miwah sarsedayana itu dina ieu waktu sim kuring bade ngabahas masalah ittiba mudah-mudahan rengse upami teu rengse urang telaskeun dina sanes waktos upami teu rengse mah peuteun ittiba kahiji gitu nah sok urang wangsulan deui ittiba teh naon ibu-ibu nulad gitu kengeng nulad nyonto nuturkeun mangga nya. Tah para sepuh miwah sarsedayana masalah ittiba gitu dina prinsipna dina barudak sakola mah kieu ittiba teh prinsip dasar nama tidak terikat ruang dan waktu kartos henteu Bapak Ibu dina prinsip dasarna ittiba teh tidak terikat ruang dan waktu kartos henteu kieu maksudna teh ittiba teh dina dasarna mah henteu ka uger ku tempat jeung ku waktu gitu secara umum mah mun Rasul nyontohan gitu nya amis budi gitu nya amis budi
Tah amis budi teh henteu kaukur ku tempat jeung waktu. Di Arab kudu anger amis budi gitu nya. Di Cibiuk kudu anger amis budi. Henteu terikat ku ruang dan waktu teh kitu. Teu kauger kudu di Arab we kudu akur teh. Di Indonesia mah teu kudu tante nya. Jadi seperti bager sodakoh. Sodakoh teh dina prinsip nama henteu kauger ku waktu jeung tempat. Jadi waktu iraha wae mun bager teh kudu bager we tuluy. Ulah ieu mah tos caket kana pil naon pil naon? Pil naon? Pil-pilan tah. Balalager gitu. Ari jauh kene kana pil-pilan mah atau geus kaliwat. Henteu bager, tah lepat. Da bager teh ya tidak terikat oleh ruang dan waktu gitu. Secara umum nama nyarios kudu hade terikat ku ruang jeung waktu henteu gitu nya. Amal soleh henteu dina umum nama iwal dikecualikeun. Aya eta ge nu terikat ku ruang dan waktu nyaeta anu ku Allah ngahaja dilungsurkeun nasna dalilna gitu. Jadi aya contoh naon katanya kedah dicontohan meh gampil. Aya ibadah nu terikat ku ruang jeung waktu tempat jeung waktuna aya contona tawaf dina ibadah haji nya. Saha nu kantos ibadah haji? Teu acan sami. Tah dina tawaf, ari tawaf teh naon? Tawaf teh aya tawaf aya sa'i pan dina ibadah haji teh. Ibu-ibu kan asok manasik. Tawaf naon Bu? Tah nguriling tawaf teh. Ngurilingan naon? Ka'bah. Eta terikat ku ruang dan waktu. Kahiji ngurilingan Ka'bah nya, tempatna teh kudu di dinya. Gitu. Ulah ngurilingan alun-alun. Sanajan 7 kuriling gitu nguriling sarua gitu. Kenca teh aya dina lebah kenca teh kan alun-alun nguriling 7 kuriling gitu. Tah awasanana sami sareng tawaf di ditu. Kengeng ganjaran moal. Moal naha? Sabab tawaf mah gitu nya dibatasi ruang jeung waktuna, tempatna khusus kudu di eta dina Ka'bah, di Mekah ge teu di Mekah sadayana gitu. Dina ngurilingan Ka'bah. Ibu-ibu ari manasik diganyar henteu? Diganyar tina naonna? Apaan tempatna sanes di da eta mah Ka'bahan tah sanes Ka'bah. Diganyar henteu? Diganyar, ibu yakin? Ini diganyar tina naonna? Diganyar tina tolab ilmuna gitu. Mantak entong tos di ditu mah tos manasik haji wangsul teh ka dieu ngadamel undangan Haji Denny Herman entong gitu nya. Da eta mah manasik. Mun bade ge HM Denny Herman. H-na haji, M-na manasik. Entah. Wangsul deui contoh tawaf. Sa'i gitu di sa'i teh naon? Sa'i pokona kitu we. Mapah ngicid nya, ngincid naon? Naon istilah bahasa nyigcrig ngincid. Ngincid mah dina penca nya. Kitu. Mah kitu ngincid mah gitu. Sok aya gini katingali ayeuna nu ngincid nya. Nyigcrig. Ti tempatna ti sofa ka Marwah.
7 balen di sami kaiket ku ruang ku tempat kedah didinya ulah di tempat sejen waktuna nalika ibadah haji tawa umroh bener gitu dina ibadah haji maksudna darawe da jarakna sakitu urang teh belenyeng weh ti Cibiuk ka Karikil balik deui ka Cibiuk terus ka Karikil terus gitu siga sai gitu make baju ihram gitu belenyengan ka ditu ka dieu tah aya nu terikat ku ruang jeung waktu. Tah para sepuh miwah tersedena jadi itiba teh aya anu terikat ku ruang jeung waktu. Tah teras urang bahasa kedik geuning sok ayanya sebagian ustad apa salahnya melakukan itu misalkannya baca Quran di kuburan atau naon we 3 7 apa salahnya yang dibacakan la ilaha illallah kata gitu. Tah para sepuh miwah sasedayana engke ieu dibahas secara khususnya ngeunaan ngan upami ku urang kana ittiba gitu disebut ittiba mah aya nu dibatasi ku ruang dan waktu. Jadi aya nu ditangtukeun aturan-aturanana gitu. Henteu sagawaya aya nu sifatna bebas. Kapungkur di zaman Umar bin Khattab jantan khalifah gitu. Kapungkur aya hiji budaya kebiasaan gitu. Urang-urang Mekah ngan teu disebatkeun di dina buku teh nu kusubur kabaca teh. Urang-urang Arab harita umat Islam gitu. Resep gitu, nyumpingan ka hiji tempat gitu nya. Anu eta tempat teh kapungkurna sering di sumpingan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah ku Umar bin Khattab ieu teh kantos Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin anjeunna ngaluarkeun larangan teu meunang kadinya. Naha nya beteu kengeng. Naha beteu kengeng. Sabab aya gejala di umat Islam siga anu sunat kadinya teh kitu padahal Rasul kadinya teh gitu ngan sakadar nyimpang we dina perjalanan gitu. Terus dina hadis Muslim aya dijelaskeun dina hadis Muslimah namina hadis Muslim dia diriwayatkeun kieu Siti Aisyah garwa Rasul kantos nyaurkeun kieu saur Siti Aisyah teh yen singgah di abtoh eta teh lain sunah ajar kitu. Ieu teh nu dina caritana teh jalma-jalma teh abtoh teh hiji tempat upami Rasul angkat-angkatan tah sok liren gitu sok liren di eta tempat nu sebat abtoh tadi. Rasul teh liren kadinya pami waktu salat we di dinya gitu. Teras tos sami angkat deui we. Mun urang mah peuteun reka panganaran liren heula di limbangan tah biasa kitu menten istirahat gitu. Dina perjalanan teh namina teh abtoh. Tapi kabeh dieunakeun gitu. Eta dianggap hiji kebiasaan, diturutan tah ku jalma-jalma teh. Jadi sering ngahaja ieu mah sanes ngaliwat sindang heula ka abtoh ngahaja ka abtoh gitu. Tah menawi Siti Aisyah nyaurkeun yen sindang ka abtoh teh eta teh sanes sunah gitu. Ieu teh kanggo ngajaga hartosna keur ngukur urang ittiba teh kan kana sunah Rasul gitu. Ittiba teh ka sunah Rasul. Urang teh kedah tiasa memilih dan memilah mana nu ku urang kedah diturutan.
Para sepuh miwah saksiden aya patarosan. Nah sagala rupi nu dilakukeun ku Rasul kedah diturutan ku urang teu. Kedah teu. Sagala rupi anu dilakukeun ku Rasul ku urang kedah diturutan teu. Ibu-ibu henteu nu henteu naonna. Tah para sepuh miwah saksirena kieu nya nu dipidamel ku Rasul teh upami diklasifikasikeun ieu teh aya 3 rupi. Kitu nya aya 3 rupi. Nu kahiji disebutna teh jibiliyah. Ya. Naon? Jibiliyah. Jibiliyah teh mun ceuk urang mah naon berarti kebiasaan individu, kebiasaan pribadi gitu atau nampi kebiasaan daerah didinya. Tabiat kemanusiaan, karesep pribadi gitu. Contoh, penten. Ari Nabi, Kangjeng Nabi Muhammad SAW rambutna panjang ponok. Oh, dina panjang ponok. Dina hadis diuningakeun yen rambut Kangjeng Nabi mah panjang. Pamageut teh panjang ka dieu. Dugian kan aya nu dina tarikh mah diuningakeun eta rambut Rasul teh tungtungna dicapang ku Aisyah teh teras di beresan gitu. Nah teh diturutan ku ustad-ustad. Ustad Amin rambutna sakieu kan, Ustad Nur, Sim Kuring, ustad-ustad paranjang, pan Nabi ge panjang. Nah teh diturutan. Da henteu sadayana kedah diturutan, eta mah disebut teh jibiliyah. Jibiliyah mah hiji hal anu biasa di hiji daerah, eta teh jibiliyah. Sorban ge kalebatna jibiliyah. Kopeah eta ge jibiliyah urang Melayu. Rasulullah mah tara nganggo kopeah. Jibiliyahnya jadi ieu teh jibiliyah urang Melayu. Urang Melayu nyebar we di Indonesia ngarango we kopeah. Gitu. Ieu jibiliyah. Sunat henteu nganggo kopeah. Henteu teh sunat, da eta mah jibiliyah. Sami sareng nganggo sorban hukumna teh. Tapi simkuring kantos aya nu negor nalika simkuring khutbah Jumat keur jadi katapang da eta mah jibiliyah teu wajib teu sunat-sunat acan gitu. Teu nganggo kopeah ngahotib teh khotib Jumat teh. Aya nu nyauran sepuh. Punten cenah Ustad naon gitu. Kayak mah upami ka dieu deui cenah. Saena mah nganggo kopeah gitu. Jadi dianggap teu sopan upami teu nganggo kopeah begitu. Oh gitu nganggo gitu. Tah eta teh jibiliyah. Acuk raksukan nu panjang ka dieu jibiliyah. Kalebet ngukut janggot. Yang ngukut janggot eta mah aya hadisna tapi gitu. Tapi ku ulama-ulama persatuan Islam mah eta teh kalebet jibiliyah. Da dina hadis nu nganjurkeun ngukut janggot teh ieu teh nalika urang Yahudi ngukut kumis baraplang gitu. Maka Rasul nganjurkeun umat Islam mah ngukut janggot. Maksudna supados benten jeung urang Yahudi. Rambut panjang, janggot panjang gitu gambaran di zaman Rasul mah nya gitu. Tah para sepuh miwah saksina eta disebut jibiliyah. Ari jibiliyah mah gitunya, jibiliyah ieu teh hukumna teu kedah diturutan. Kajabi upami jibiliyah anu didukung ku nas Al-Qur'an,
nas Quran atau fi hadis. Jadi secara umum teu kedah diturutan. Bade mangga sama kitu. Beuih bade zaman Rasul gitu. Ngarango raksukan anu panjang. Terus ngawan-naon deui menan? Sorban kan duka naon namina anu kitu teh nu di dia teh nyakit nu kitu elah pokona mah nya. Tah bade mangga gitu. Eta mah sifatna jibiliyah. Jibiliyah mah teu kedah diturutan gitu. Urang di Indonesia sayeuna mah nu pantes ceuk urang Indonesia we gitu. Dari zaman Rasul simkuring teu menakan anu nganggo batik dina hadis teh. Nganggo batik Rasul nganggo batik. Batik naon? Mega mendung gitu. Di urang mah usum ngaranggo batik di urang mah nya. Eta mah jibiliyah mangga. Jadi pada malan Rasul teh tadi ge dibagi 3 rupi. Aya nu sifatna jibiliyah gitu. Aya nu kadua mah padamelan anu khusus kanggo nabi. Jadi aya nu khusus kanggo nabi. Nu khusus kanggo nabi mah tong diturutan ku urang. Jadi matak sadaya padamelan Rasul kedah diturutan henteu, malah aya nu haram diturutan. Contoh naon nu khusus kanggo nabi? Nikah langkung ti opat disakalikeun gitu dina hiji waktu. Nabi mah aya kekhususan, misalkan nabi bade ngawayu langsung genep diwayu, mangga nabi mah khusus kanggo nabi. Ari urang teu kengeng nya Pak Aceh teu kengeng. Paling seueur Pak Aceh. Paling seueur sabaraha? 4 kanggo umat Nabi Muhammad mah gitu. Ulah ge ada Rasul ge langkung teh 4 entong. Eta mah khusus kanggo nabi. Tong sirik di bapak-bapak kan nabi. Nah itu eta teh khusus kanggo nabi. Aya deui cing naon deui anu khusus kanggo nabi? Nikah teu kedah nganggo mahar nabi mah. Jadi nabi mah upami nikah ka hiji istri teu kedah nganggo mahar. Urang mah kan wajib urang mah mas kawin mahar teh nya. Nabi mah teu kedah nganggo mahar. Ari umat nama wajib nganggo mahar mas kawin. Kumas teu kedah kunaon we kitu nya. Eta mah sering dibahas. Nu katilu nu khusus kanggo nabi, nabi mah haram nuang tina zakat. Ada urang mah teu. Jadi nabi mah keluarga nabi haram nuang tina zakat. Urang mah mangga upami urang sebagai mustahik. Mustahik tina naon? Bade tina miskin, mangga gitu nya upami urang miskin. Fakir, mangga. Ibnu Sabil sareng seterasna aya pan 8 asnaf gitu. Ulah maknya beunghar-beunghar eta nuang tina zakat. Ari aya hakna mah misalkan jadi panitia amilin, aya hakna. Tah Rasul mah haram nuang bagian tina zakat. Tah para sepuh miwah sadayana klasifikasi padaman Rasul teh kitu kahiji jibiliyah, nu kadua mah khusus nu dikhususkeun kanggo nabi, nu katilu mah nyaeta peribadatan, ibadah. Tah ibadah mah kedah urang teh itiba nurut ka Rasul. Para sepuh miwah sadayana ibadah wajib ieu mah nurut ka Rasul. Jadi eta nu kedah urang diturut. Jadi upami hiji waktu aya nu naroskeun teh ari pademal Rasul urang kedah sagalana diturut.
Henteu gitu, henteu. Nu kedah diturut teh nyaeta naonna ibadahna gitu, peribadatanana. Para sepuh miwah sedayana dua deui ya teh bahaseun kahiji nyaeta kaidah dina ittiba, anu kaduana nyaeta rukun ittiba. Kaidah penting dina ittiba anu kahiji ieu pedoman kanggo urangnya, pedoman kanggo urang kahiji Islam mah berdasarkan wahyu jeung dalil. Jadi tancapkeun dina manah urang ajaran Islam mah ieu teh dumasar kana wahyu sareng dalil. Sanes dumasar kana pertimbangan akal. Pertimbangan akal mapan kitu. Naon gorengna? Ieu pertimbangan akal. Kantos ngadangu nu kitu. Apa salahnya baca Quran di kuburan? Quran kan bagus. Ibadah satu huruf saja dapat ganjaran kan gitu. Nah, para sepuh miwah saksana pedoman ke urang gitu nya dari diukur dilawan ku akal deui mah bakal tuluy we moal aya tamatna. Kaidah penting dina ittiba teh ieu kahiji Islam mah ajaran nu dumasar kana wahyu jeung dalil gitu. Aya wahyuna teu, aya dalilna teu. Maca Quran di kuburan. Sapertos di nu kamaotan seringnya didugikeun aya upacara naon wae di nu kamaotan teh nu biasa ku urang Sunda kapupur. Naon wae? Tiluna 3, 7, 40, 100, 1000. Tah. Eta dina ajaran naon Bapak Ibu? Dina Islam aya dalilna teu aya sapotong-potong acan dalilna teh. Teu aya sapotong-potong acan. Nu kusim kuring kapenak eta teh dina ajaran luar Islam. Malah sababaraha dinten kapengker tasim kuring maca khusus ngeunaan budaya Baduy. Uninga Baduy Bapak? Di mana Baduy teh? Oh, di mana Pak? Di Banten ya. Baduy teh aya Baduy luar, aya Baduy dalam. Tah Baduy dalam mah gitu, Baduy dalam mah ieu ternyata upacara 3-7 na teh di urang Baduy mah hiji kawajiban. Jadi mun aya nu maot aya upacara 3-7 ngan teu 40 na mah. 100 henteu, 1000 henteu, 3-7. Kumaha cara nguburna? Sami dikuburkeun di ruang ku taneuh. Dinten kahiji upacara dugikeun ka dinten ka-7. Dinten ka-7 na kuburan teh dilemparkeun deui urang Baduy dalam mah. Mun di kebon dipelakan deui gitu. Mun nguburkeun daerah pasawahan dilemparkeun ka sawah biasa dipelakan deui. Watak di Baduy dalam mah mun milarian kuburan moal kapenak. Nah, da geus dinten ka-7 mah geus rengse. Jadi keyakinan orang Baduy mah geus sampurna cenah gitu. Geus balik deui kana asalna gitu. Tah gitu urang Baduy. Dina Islam entong nyaurkeun naon awona gitu. Pasti pedoman kaidah dina Islam mah yen Islam mah dumasar kana wahyu sareng kana dalil. Nu kadua kaidah dina Islam nyaeta umat Islam teh wajib nyiar ilmu. Darek tiasa ittiba kumaha lamun urang teu apal ilmuna. Kieu we contona. Urang teu apal jejak Rasul teh, urang mah dinuturkeun kumaha, nurutan kumaha. Ari kitu mah nurutan misalkeun penyanyi aya geuning
nu resep ka Michael Jackson rambutna purintil-purintil da aya videona nurutan ari nabi aya videona teu tong warah video gambar ge teu kengeng di lukis wajah nabi mah mun aya dina eta ge dina semacam cerita geuning kusinar we gitu kanggo nabi mah tah bade nuturkeun kumaha urang niru kumaha moal apal upami urang teu mempelajari ilmuna nu katiluna nyaeta ibadah yang tidak dilaksanakan nabi bid'ah tos gitu. Jadi nu disebut ibadah tapi ku nabi teu dilaksanakeun bid'ah tos eta pedoman teh. Jadi pedoman kahiji dina Islam mah kudu dumasar kana dalil gitu. Nu kaduana gitu kudu getol nyiar ilmu kana supados tiasa ittiba teh nu katiluna ibadah nu disebut ibadah nu teu dilaksanakeun ku Rasul mah bid'ah. Peun kadinya eta teh kaidah dina ittiba. Terus rukun ittiba. Rukun ittiba nyata aya genep rukun ittiba teh kahijina nyata sababiyahna. Jadi tiasa disebut ittiba ka Rasul teh upami sababiyahna tepat. Nah Isa langkung sabaraha? Langkung 10 nya? 16? Nah, aya kene waktos. Kahiji nyata sababna gitu. Sabab teh aya dua, aya nu disareatkeun, aya nu teu disareatkeun. Kumaha lamun dua hal gitu sababna teh dua dihijikeun contoh kieu. Tahajud disareatkeun teu? Aya syariat tahajud teh. Tempat jeung waktuna aya aturanana? Tempatna aya diatur tahajud teh kudu di mana? Henteu nya. Mangga we di mana ge? Bade di masjid, bade di bumi, bade di kamar, bade di ruang tamu, di teras gitu. Sisi jalan, yang mangga, kengeng. Teu sieun mah katabrak. Kengeng gitu. Tawa di sisi jalan ngan kadah hati-hati hari gitu mah sisi jalan siga nu hayang katingali tahajud di sisi jalan. Kengeng di mana gitu. Tempatna, waktosna aya syariatna. Aya nyata wengi nya ulah jam 2 siang tahajud gitu wengi tah syariat teh kitu der weh eta tahajud teh jadi keyakinan dilaksanakeun khusus dina kaping 27 Rajab. Bapak Ibu ari 27 Rajab jadinya ieu aya peristiwa naon kapungkur zaman Rasul 27 Rajab teh peristiwa Isra Mi'raj gitu. Tah aya umat Islam teh nu ngadu maniskeun. Jadi diadu maniskeun dalil ngeunaan tahajud jeung sejarah Nabi dina Isra Mi'raj bulan Rajab. Kaluar we fatwa. Jadi dina tanggal 27 Rajab teh usahakeun kudu tahajud cenah. Sabab eta teh jadi ibadah nu istimewa gitu. Tah kumaha mun kitu? Eta teh tos nyencang gitu. Sanes teu kengeng ngan ulah ngahususkeun gitu.
Dan dicontohkan ku Rasul mah gitunya atau dina dalil mah wengi waktuna terus tempatna iraha we teu khusus tanggal 27 Rajab misalkan seperti itu. Nu kadua supaya orang itibana sampurna teh orang kedah memahami jenis gitu dina beberapa ibadah. Contoh kurban. Dina kurban teh disyariatkeun aya jenis nu dihususkeun. Sok da ieu mah tos apal urang sadayana ge ari kurban sok kunaon? Sapi, onta, domba, me. Aya teu sajabi teh eta? Ya, kambing teh me. Me kambing eta keneh nya. Nah, timbul patarosan cing upami urang ibadah kurban nu dipencitna sanes sapi kuda. Resok dipencit kuda ge, di Cijerah ge aya jagal kuda eta teh. Kantos nuang daging kuda. Atau sen kantos halal lah di kuda. Halal. Kurban ku kuda. Sah kurbanan teu? Tah, ieu teh nu awi kanggo itiba teh kitu. Nuturkeun ka Rasul teh urang kedah hafal elmuna. Rasul nyontokeun kurban ku kuda teh. Da di zaman Rasul aya kuda, tapi teu kurban ku kuda. Malah dina dalil kan onta kanggo sabaraha urang? 10. Sapi 7. Ari domba kanggo saurangeun gitu. Kumaha mun kurban ku hayam, hayamna 50. Saharga sareng domba, sah teh kurbanna? Henteu. Naha sabab dina ittiba teh ieu teh kudu urang sadaya merhatikeun jenis kanggo ibadah-ibadah tertentu gitu. Da aya nu berpikir kieu kurban dina tempo kurban teh misalnya harga 3 juta. 3 juta meuli domba 3 juta. Usum kurban kan awis dipencit dagingna ngan kaluar daging domba tina harga nu 3 juta 500 we. Paling-paling 8 kilo teh 7 kilo 8 kilo. 7 kilo kali harga daging sabaraha dietang-etang teh jadi mirah teh nilaina teh. Aya nu berpikir kieu, tos we atuh daripada kitu mau meuli dombana, meuli we daging ka pasar. Sok 3,5 juta maser ka pasar sabaraha kiloeun. Nah, tapi akibatna henteu sah ibadahna gitu. Sabab ieu mah geus aya aturanana. Eta nya jenis, ieu ge kedah di pertimbangkeun kalebet rukun dina ittiba. Itu jenisna oge kedah diperhatoskeun. Nu katilu dina ibadah teh aya anu ditangtukeun ukuran-ukuranana. Nu gampil mah salat we ukuranana. Salat teh nu wajib tangtu pan subuh 2 rakaat, duhur tong di langkungan gitu. Tong dikirangan tong dirapelkeun gitu. Dirapelkeun teu kabujang. Aya kan nu dirapelkeun simkuring rerencangan simkuring kantos gitu. Keur baung cenah abdi teh tara salat gitu. Ayeuna insaf. Eta anu ti payun kumaha cenah salatna dihijikeun wae. Kabayang mun salat teh salat sataun. Salat subuhna jadi sabaraha? 365 we kali 2. Jadi 730 res rakaat uluh subuh wungkul eta. Tapi eta teh ulah lepat ustad teh aya na TV ge.
Jadi nu teu salat baheula teh kudu dilaksanakeun. Bagaimana carana cenah kitu. Carana teh tungtut we dikredit gitu. Jadi poe ayeuna salat subuh nu ayeuna tamih we nu kalangkung misalkeun 20 rakaat gitu. Aya teh nu kitu. Tah ieu teh aturan ajaran ditimbangna ku rasa. Sabab dina hadis mah kan gitu. Nu maru bi qada siam, siam saumnya. Wala nu maru bi qada shalah gitu. Pan aya dalilna teh. Abdi sadaya teh diparentah ngodoan saum, tah saum mah diparentah ngodoan teh. Wala nu maru bi qada shalah. Teu diparentah ku Rasul ngodoan salat mah gitu. Jadi ulah nutos ti payun misalkan 10 tahun tara salat. Tong diemut-emut tos we cekap gitu. Istighfar ka Allah nyuwun hapunten Gusti abdi teh lepat kapungkur tara salat cekap we kitu. Ulah maksakeun di kodoan gitu. Kabayang kodoan puluhan tahun. Komo meureun anu teu salat ti bubudak nepkeun ka aki-aki, geus aki-aki sadar. Walah, bisa keluar deui tina Islam nu anyar lebet Islam mah. Tah para sepuh miwas situ. Jadi dina ajaran Islam mendapuguh ukuranana gitu. Jadi ittiba teh kudu tangtu kana ukuran. Teras anu salajengna waktu katanya. Waktu ge kedah diperhatoskeun pisan. Ieu teh salah sahiji ittiba ka Rasul. Waktu salat subuh aya waktosna. Salat duhur aya waktosna. Tah simkuring ngadugikeun teh ngemutan deui nya anu seueur umat Islam nu lelewodeh dina waktu teh salat subuh sareng salat isya. Ari salat subuh watasna dugi ka naon? Salat subuh teh batasna dugi ka suruk namina teh. Suruk teh naon? Nyata meletek paron poe terbit matahari. Suruk teh terbit matahari. Buami teu kahalangan ku gunung mah gitu nya. Sanes ngadaguan katingali luhureun gunung sanes. Kumaha nu bumina sisi gunung. Jam 8 karek katingali sanes. Lamun teu aya gunung tah engke mun di misalkan di laut gitu katingali meletek panon poe tah pami dina naon istilahna sunrise nya sunrise mah sangu nya tah gitu tah itu meletek panon poe ari sunset mah pan ini turunnya tah meletek panon poe ngan upami dikinten-kinten Bapak Ibu eta teh sekitar 70 menit atau 75 menit ti saparantos adzan subuh teh sanes da poe keneh sanes mun adzan jam 4 berarti 60 teh dugi ka jam 5 tah jam 5 saparapat teh eta teh aya kemungkinan eta teh tos suruk tos seep batas waktu salat subuh kedah diperhatoskeun ulah kasiangan wae gitu. Atal tapi wengi isya ge sanes subuh batas akhir isya teh. Tapi tengah wengi teh. Upami da aya dina kalender Persatuan Islam eta teh. Aya. Upami ayeuna mah sekitar jam 11 langkung teh. Batas akhir salat isya. Doa engke we jam 12:30 karek salat isya eta teh lepat tos kaluar tina aturan tina waktuna sanes ittiba eta mah kitu nya malah tos kaluar diganyar teu mudah-mudahan diganyar ngan tos kaluar tina waktuna teu salat dosa salat diganyar insyaallah ngan duka ganyaranna sakumaha gitu sama Allah anu nangtoskeunana. Nu kalima prosedur dina ibadah mah kedah
perhatoskeun prosedur teh aturanana tata urutanana gitu. Ari awak urang tos wudu sareng teu acan wudu katinggal bentenna teu. Katinggal bentenna tos wudu tapi teu acan wudu atawi tos batal wudu. Katinggal bentenna teu. Siga sami da gitu. Tapi aya aturanana. Aya aturanana. Rek salat teh kedah wudu heula pan gitu. Henteu kieu salat heula we engke wudu mah. Aya aturanana pan gitu. Para sepuh miwah tersedena sapertos komo dina ibadah haji. Simkuring mah asa aneh tah aya hiji mubalig anu kasohor. Gitunya waktu peristiwa seueur nu maot nalika maledog jumroh ya. Pan aya syariat ibadah haji mah melempar jumroh ku batu teh ya. Waktosna teh kan ditangtoskeun gitunya. Prosedurna tos ditangtoskeun urutan-urutanna teh eta aya mubalig anu terkenal bari ngabing-bing. Pengikutna saya mah memilih nanti saja melemparnya malam supaya tidak berdesak-desakan. Hebat itu ya. Biasa ngatur aturan Allah gitu. Tah kedah runtut luyu jeung aturanana. Nu terakhir nyata lokasi. Jadi aya nu khusus lokasi-lokasi ditangtukeun. Para sepuh miwah sarjana dina sobat ittiba tadi gitunya ittiba tadi si horeng gitu ittiba nuturkeun teh ieu kurang kedah dipelajari gitu segala rupina sehingga kurang sadayana kenging pahala tina ittiba. Dina ayat nu sanes diunakeun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Temen kaayana pikeun aranjeun teh di diri Rasul teh aya conto anu hade uswatun hasanah. Ta ieu teh ayat Al-Qur'an ngeunaan ibadah sanes jibiliyahna oge sanes kehususan kanggo Rasul. Sakitu anu kapihatur mudah-mudahan aya manfaatna hapunten bilih aya kakaliruan. Mudah-mudahan orang sadayana kalebet jalmi-jalmi anu tiasa ittiba ka Rasul gitu kan nuturkeun jejak langkah Rasul ulah ngalakukeun anu teu dicontohkeun ku Rasul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.